وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وذريته وإلى أهل جميع وإلى أهل جميع المشركين Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi naf'an barakalana wa lidinina wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khoslatu saniyatu alla takuna himmatuka fi wa'dika. Wal khoslatu sareng ari tingkah asaniyatu anu kadua eta alla takuna yen ulah bukti naon himmatuka cita-cita anjeun fi wa'dika dina nasehat anjeun. Ulah boga cita-cita hayang jadi tukang nasehatan, ulah boga cita-cita hayang jadi ajengan, hayang jadi kiai, hayang jadi tukang ceramah. Aya nu nitah mah ulah mundur ngan ulah dijadikeun cita-cita. Ayan aro kana yen sieun saha al khalqu makhluk fi majlisika dina majelis anjeun. Hayang jadi ajengan, hayang jadi kiai, meh loba pengikut, ameh loba jamaah. Ulah jadi cita-cita eta mah. Au yudhiru atawa ngadohirkeun ieu khalqu al wujda kana rasa cinta wa yasukku sareng nyarobekeun ieu khalqu asyaba kana anggoan liukola supaya diucapkeun naon nikmal majlis syuhada roku siap teh namun urangna make anu sok ditarepkeun dina tembok teh background dirumbai-rumbai gitu. Naon nikmal majlis syuhada, lapad nikmal majlis syuhada. Nikmal majlisu ari pang alusna majlis hada eta anu ieu. Li anna kullahu karna sayaktosna eta niat teunya tawa kana himmah
Mailun eta condong li dunya kana kadunyaan. Wa huwa sareng ari ieu kullun yatawalladu eta lahir ieu kullun minal ghaflati tina sifat goplah loba teuing teu elingna goplah loba teuing pohona bal yang bagi barik taperyogi naon ayakuna yen kabuktian naon azmuka tekad anjeun wa himmatuka jeung cita-cita anjeun antad'wa eta yen ngajak anjeun annasa ka jalma-jalma minad dunya ti dunya ilal akhirati menuju akhirat. Nu kudu jadi cita-cita mah ngajak kana kaalusan nu tadina du dunyaun wae pindahkeun dunyana kana jalan akhirat. Wa minal maksiati jeung ngajak tina maksiat ila taati menuju taat. Wa minal hirsi jeung tina rakus ila zuhdi menuju sifat zuhud. Wa minal bukhli sareng tina medit ila sakhoi menuju kana bageuran dermawan. Wa minasyaki sareng tina sifat mangmang ilal yakini kana kayakinan. Wa minal goplati sareng tina poho ilal yaqdoti kana eling hudang yaqdo eling. Wa minal gururi jeung tina tipuan ila taqwa menuju katakwaan. Wa tuhabbiba sareng numbuhkeun cinta anjeun ilaihim ka eta khalqu al akhirata kana akhirat. Wa tubaghido sareng numbuhkeun benci anjeun ilaihim ka eta khalqu ad-dunya kana dunya. Wa tu'allima sareng ngawurukan anjeun hum ka eta nas atawa khalqu ilmal ibadati kana ilmu ibadah. Wa zuhdi sareng ngawurukan kana zuhud. Ya hiji wuruk loba komo kudu disangarepan. Teu kudu nungguan loba murid, teu kudu nungguan loba nu rek diwurukan. Hiji ge wurukaneun. Eueuh wae nu diwurukan, diri maneh oge wurukaneun. Wurukan diri sorangan. Wala tughirra jeung ulah merdaya anjeun, memperdaya hum ka eta khalqu bi karamillahi ta'ala ku kemurahan Allah Ta'ala azza wa jalla wa rahmatihi sareng ku rahmat Allah. Li annal ghaliba karna sayaktosna anu galib fi tibaihim dina tabeatna ieu khalqu watak azaihu eta nyimpang
an manhajis syar'i tina jalan syara' wa sa'yu sareng condong cenderung bima dina perkara layardo anu teu mikarido saha Allahu Gusti Allah bihi kana emak wal isti'saru sareng tisoledat bil akhlaqi ku pirang-pirang akhlak ar-radiyati anu rendah fa'alki mangka kudu nibakeun anjeun fi qulubihim dina pirang-pirang manahna khalqu ar-ra'ba kana rasa sieun warawwi' jeung kudu nimbulkeun anjeun hum ka ieu khalqu wa hadir jeung kudu mere peringatan anjeun hum ka khalqu amma tina perkara yastakbiluna anu maradep ieu khalqu minal makhawifi tina perkara anu pikasieun wala ala sifati batinihim sareng mudah-mudahan pirang-pirang sifat batina khalqu tataghayyaru eta narima barobah ieu batin wa muamalata zahirihim jeung pagawean dohirna ieu khalqu tatabaddalu eta bisa ganti ieu muamalah zahir wa yatazaharu sareng ngadohirkeun ieu khalqu al-hirsa kana rakus warrobbata sareng kana resep fi ta'ati hirsu kadedemes itu hirsun warrobbata sareng resep fi ta'ati dina ta'at warruju'i sareng balik anil maksiati tina maksiat wa hadzat sareng ari ieu eta tariqul wa'di perjalanan petuah wan nasihati sareng nasihat wa'di papatah wa kullu wa'din jeung ari setiap ayeuna papatah layakunu eta teu bukti ieu kulun hakada saperti wa kullu wa'din layakunu tebukti wa'dun hakada ha inget kaza saperti itu tariqul wa'din nasihah bahwa mangka ari itu wa'dun wabalun
sareng perkara goreng. Alaman eta kajalma qala anu ngucap ieu man wasami'a sareng anu nguping ieu man. Balkila balikta dicarioskeun innahu sayaktosna jalma gulun eta jurig wa syaitonun sareng setan yadhabu anu indit ieu setan bil khalqi ka makhluk anit toriki tina jalan bener wa yuhliku sareng ngaruksak ieu syaiton hum ka itu khalqu. Payajibu mangka wajib alaihim ka khalqu naon ayyafiru yen kabur ieu si khalqu minhu tina eta torik li'anna ma karena sayaktosna perkara yupsidu anu ngaruksak ieu emak hazal qaila kana ieu nu nyarios min dinihim tina agamana itu khalqu la yastati'u moal mampu setan waya la yastati'u ke kapayun aya moal mampu bimislihi kana pantarna ieu mayubsidu saha asyaitonu setan waman jeung saha jalma kana anu bukti lahu eta tetepikeun man yadun ari aya kakawasaan yadun di dinya wa qudratun jeung kamampuan yajibu tawajib alaihi ka man naon ayunzila yen nurunkeun ieu man hu kana itu ma yupsidu an mana biril mawa'idi tina pirang-pirang mimbar tempat mere nasihat mimbar tempat pidato itu wayamna'u sareng nyegah itu si man hu kana itu ma amma tina perkara basyara
amma tina perkara basyaro anu keur berjalan ieu emma fa inna mangka sayaktosna kalakuan sareng tingkah min jumlatil amri tati sapalihna jumlah urusan marentah jumin jumlatil amri tati sapalihna jumlahan marentah bil ma'rufi kana sae wan nahyi sareng ngalarang anil mungkari tina pamungkaran wasalisu sareng ari anu katiluna mimma eta tina perkara tada'u nu ngajak anjeun alla tu khalita yen ulah cacampuran anjeun al umaro'a ka pirang-pirang aparat pejabat wasalatina sareng pirang-pirang raja wala taro jeung ulah ningali anjeun hum ka eta umaro salatin li anna ru'yatahum karna sayaktosna ningali na ieu salatin wa mujalasatahum sareng ririungan jeung salatin wa mukhalatahum jeung cacampuran jeung salatin eta apatun kacilakaan azimatun anu gede walawib tulita jeung lamun diuji anjeun biha ku eta tu khalid da mangka kudu ninggalkeun anjeun angka ti diri anjeun madhahum kana mujina ieu salatin wasana'ahum sareng tegesna mujina ieu salatin li anna allaha karna sayaktosna Allah yagdobu eta mika bendu Allah idza mudiha di mana dipuji saha al fasiku jalma anu fasik wal zalimu sareng anu zalim wa man jeung saha jalma da'a anu ngadua ieu man lituli baqaihim kana panjang umurna itu salatin faqad ahabba mangka nyata mika cinta ieu man ayyuhso yen dimaksiatan sa Allahu Gusti Allah fi ardihi di bumina Allah doakeun mah sing amanah dina jabatanana sing sehat salirana sing bisa adil ka rakyatna ulah ngadoakeun panjang menguasana warabiu sareng ari anu kaopatna mimma tisapalihna perkara tada'u anu ninggalkeun anjeun kana emma ala takbala kana yen ulah nampi anjeun sayan kana hiji perkara min atail umaroi tina pamerekna pirang-pirang pemerintah wa hadayahum jeung pirang-pirang hadiahna umaro wa in alimta jeung sanajan apal anjeun annaha karna sayaktosna ieu
eta minal halali tisapalihna barang anu halal. Bi anna tom'a karna sayaktosna toma minhum ti itu umaro yufsidu eta ngaruksakeun ieu toma ilal umaro ad-dina kana agama. Li annahu karna sayaktosna kalakuan sareng tingkah yatawalladu bakal lahir minhu tina eta toma naon al mudahanatu sifat penjilat wa muraatu janibihim jeung ayeuna ngaraksa kepentinganana ieu umaro wal muwafaqatu jeung ngakuran fi zulmihim dina zalimna ieu umaro wa hadza sareng ari ieu kulluhu tegasna sakabehna ieu da pasadun eta kacilakaan bidini dina agama pasadun cilakaan atau karuksakan bidini dina agama wa aqallu madorrotihi sareng ari pangsa alit madorotna ieu kulun annaka eta sayaktosna anjeun idza qabilta di mana nampa anjeun aqayahum kana pamerekna itu umaro wan tafa'ta tuluy nampam tuluy ngalap manfaat anjeun min dunyahum tina dunya na umaro ahbabta ta bakal cinta anjeun hum ka itu umaro waman jeung ari sajalma ahaba nu mika cinta man ahadan ka seseorang yuhibbu tah mika cinta ieu man tula umrihi kana panjang umurna ieu ahad wa baqauhu sareng langgengna ieu ahad widorurati kalawan pasti wa fi mahabati baqa'iz zalimi sareng dina cinta tetepna kadoliman iradatun ari kahayang fi zulmi dina zalim ala ibadillahi ta'ala ka pirang-pirang hamba Allah wa iradatu kharabil alami sareng hayang ngaruntuhkeun alam pa ayyu syai'in mangka ari nu mana bae perkara yakunu anu bukti ieu se al-dharra eta leuwih madarat ieu se min hadza tinimbang ieu al-dharra leuwih ngamadaratkeun ieu se min hadza tinimbang ieu lidini pikeun agama wal akibati sareng pikeun akibah kaberesan kaanggesan wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun iyyaka tegasna kudu sieun anjeun ayyakhd'a kana yen nipu ka anjeun naon istihwa usyayatini
bujuk rayu setan, au qaulu ba'din nasi atawa cariosan sebagian manusia laka ka anjeun, bi annal afdola karena sayaktosna nulangkung afdol, wal aula sareng langkung utama, eta alla ta'khuda yen nyokot anjeun ad-dinaro kana dinar, wad dirhama sareng kana dirham, minhum ti ieu satadi teh eta anta khuda yen nyokot anjeun adinaro kana dinar, wad dirham sareng kana dirham, minhu ti ieu umaro, wa tufarriqo sareng misahan anjeun huma, wa tufarriqo sareng misahan anjeun huma kana dinar jeung dirham, bainal fuqara'i antara pirang-pirang fakir wal masakin sareng pirang-pirang miskin. Fa innahum mangka sayaktosna itu umaro yunfikuna eta ngainpakeun umaro fil fisqi dina kapasekan, wal maksiati sareng dina doraka, wa infaquka sareng ari infak anjeun ala du'afa innasi ka pirang-pirang jalmi anu lemah, khairun eta langkung sae min infaqihim tinimbang ayeuna infakna itu umaro. Fa innal laina mangka sayaktosna anu terkutuk setan teh qad qata'a eta nyata megatkeun ieu lain anaqa kasirin kana pundukna anu loba minan nasi ti jalma-jalma, bihadzihil waswasati ku ieu sifat waswas. Wa qad zakarna sareng nyata tos nutur kaula hu kana itu emak fi ihya'il ulumi dina kitab Ihya. Fatlub mangka kudu nyuprih anjeun hu kana eta fatlub mangka kudu nyuprih anjeun hu kana eta Ihya samanatan Fatlub mangka kudu nyuprih anjeun hu kana eta kitab Ihya teh samanatan kana eta kalakuan umaro. Wamal arbaatu sareng anapon ari anu opat allati anu yan bagi anu peryogi laka pikeun anjeun naon antaf ala yen migawe anjeun ha kana ieu arbaah. Tadi mah opat kan tadi teh naon di awal nate kamari opat nu kudu ditinggalkeun, opat nu kudu dilaksanakeun.
Ayeuna opat anu kudu dilaksanakeun. Fal awalu mangka ari nu kahiji eta anta ja'ala yen ngajadikeun anjeun muamalataka kana padamelan anjeun ma Allahi taala sartana Allah taala bihai sulau amala kusakira yen bihai sulau amala kusakira lamun yen midamel abdun ma'aka sartana anjeun abid ngejeun abid biha aya kaharep lau amala lamun ngamalkeun biaya sulau amala kusakira lamun yen ngamalkeun ma'aka sartana anjeun biha kana eta muamalah saha abduka abid anjeun tardo tahrido anjeun minhu tina biha kana muamalah minhu tisi abdun wala yadiku sareng ulah rupek ulah sempit naon khatiru ka hate anjeun alaihi ka ieu abdun wala tagdobu sareng ulah ambek anjeun waladzi sareng anu latardo anu terido anjeun linapsika ka diri anjeun min abdika ti hamba anjeun al-majari min abdikal majari ti hamba anjeun saperti eta min abdikal majari ti hamba anjeun nu saperti kitu fala tardo mangka ulah ridho anjeun aidon deui lillahi taala ka Gusti Allah taala wa huwa sareng ari Allah eta sayyiduka pangeran anjeun al haqiqiyu anu bangsa hakikat wasani sareng ari anu kaduana eta kulluma saban-saban perkara amilta nu migawe anjeun binnasi ka jalma-jalma ij'al mangka kudu ngajadikeun anjeun hu kana eta amal kama sapertos perkara tardo anu ridho anjeun linapsika ka diri anjeun minhum ti eta nas gawe alus ka batur kudu saperti urang nampak kealusan ti batur gitu. Li anna la yukmalu karena sayaktosna li annahu karena sayaktosna kalakuan sareng tingkah layak mulu teu sampurna naon imanu abdin imana hiji hamba hatta yuhibba sehingga mika cinta ieu abdun lisa irin nasi ka sasesana manusa makana perkara yuhibbu anu mikaresep abdun linapsihi pikeun dirina abdun yuhibbu anu dipikaresep ieu mali nafsi pikeun dirina abdun wasalisu sareng ari anu katiluna eta iza qara'ta di mana maos anjeun al ilma kana ilmu au tolakta
atawa mutolaah anjeun ningalian anjeun hu kana ilmu yang bagi peryogi naon ayyakuna yen bukti naon ilmu ka ilmu anjeun yuslihu eta ngaluluskeun ieu ilmu qalbaka kana hate anjeun wa yuzakki sareng ngabersihkeun ieu ilmu nafsaka kana diri anjeun kama sapertos perkara lau alimta lamun uninga anjeun anna umroka kana sayaktosna umur anjeun mayabko eta teu nyesa goiro asbuin salianti waktu saminggu fawid darurati mangka pasti latas tagilu teka tungkul anjeun piha dina eta waktu bi ilmil fikih ku ilmu fikih wal akhlaki sareng ilmu akhlak wal usuli sareng ilmu tauhid wal kalami sareng ilmul kalam wa amsalihha sareng pirang-pirang nu nyarwaan kana ieu ilmu misilna ieu ilmu liannaka karna sayakosna anjeun ta'lamu eta nyaho anjeun anna hadhil uluma kana sanyana ieu pirang-pirang ilmu latu'ni eta teu manfaat ieu ulum ka anjeun bal tastagilu balik takatungkul anjeun bi muraqabatil qalbi ku ayeuna muraqabahna hate mengawasi ngawas wa ma'rifati sifatin nafsi jeung nganyahokeun pirang-pirang sifatan nafsu wal i'radi sareng ngabalieur an ala ikid dunya tina keterkaitan dunia wa tuzaki sareng ngabersihkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun anil akhlaqi dzamimati tina akhlak anu tercela nu awon wa tastagilu sareng katungkul anjeun bi mahabbatillahi taala ku cinta ka Allah taala wa ibadati sareng ibadah ka Allah wal ittisopi sareng boga sifat bil ausofi ta'ala wa ibadatihi sareng ibadah ka Allah wa tisopi jeung bersifat bil ausofi lasanati ku pirang-pirang sifat anu sae wala yamuru sareng ulah ngaliwat ala abdin ka hiji hamba naon yaumun sapeuting wala yaumun sapoe walailatun jeung sapeuting illa wa yumkinu kecuali ngamungkinkeun naon ayakuna yen kabuktian abdun ayakuna yen kabuktian naon mautuhu mautna abdun pihi dina eta yaum jeung lailah ayyuhal waladu wahai anak kaula isma kudu ngupingkeun anjeun minni ti kami kalaman kana cariosan akhara anu sanes wa tafakkar sareng kudu mikir anjeun pihi dina ieu kalam hatta tajida sehingga manggihan anjeun kholason kana ikhlas salamet lau annaka lamun sayaktosna anjeun ukhbirta di pasihan berita anjeun anna syaitona karna sayaktosna setan ba'da usbu'i
dina sabada saminggu yajiu eta ngadat ana sultannya ana sultana sayaktosna sultan bada usbu'i dina sabada saminggu yajiu eta datang si sultan ka anjeun zairan barina janten tamu berkunjung gitu. Pa ana mangkari kaula alamu eta langkung uninga annaka sayaktosna anjeun pitil kal muddati dina eta waktu la tastagilu eta teu katungkul anjeun illa bi islahima kecuali ku ngaluluskeunana perkara alimta nu apal anjeun annana dzara sultani kana sayaktosna ningali sultan eta sayaqou annana dzara sultani sayaqou eta sakedeung deui bakal ayeuna turun ieu ma alaihi ka sultan min siabin nyatana tina anggean wal badani sareng badan wadari sareng imah wal firosi jeung tempat sare wa ghairi ajeng lian tinu kabeh wal ana sareng ari ayeuna tafakkar ta kudu tapakur anjeun ilama kana perkara asyartu anu isyarah kaula bihi kana emma pa innaka mangka sanyana anjeun pahimun eta anu ngarti sabaraha sikide euy qala wal kalamul fardu sareng ari obrolan anu tunggal sakalimat yakpi eta cekap ieu kalam al qayyisa kajalma anu cerdas teu kudu loba contoh anu pinter mah sakali qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam innallaha sayaktosna Gusti Allah layang duru eta teu ningali Allah ila suwarikum kana bentuk aranjeun kabeh wala sareng teu ningali Allah ila a'malikum kana pirang-pirang amal anjeun kabeh walakin yang duru jeung tatapina ningali Allah ila qulubikum kana hate-hate aranjeun kana kabeh wa niyatikum sareng kana niat aranjeun kabeh wa in aradta jeung lamun ngamaksud anjeun ilma ahwalil qalbi kana ilmu pertingkahna hate fangdur mangka pek tingalian ku anjeun ilal ihya'i kana kitab ihya wa ghairi sareng lian ti ihya min musannafati tina pirang-pirang anggitan tanapi kitab karangan kaula wa hadza sareng ari ieu aradta ilmal ahwal al ilmu eta ilmu wa hadza sareng ari ieu ilma ahwal al ilmu eta ilmu fardu ainin nu fardu ain wa ghairu sareng ari salianti eta ilmu fardu kifayatin eta hukumna fardu kifayah ila miqdaroma kecuali ukuran perkara yuada anu bisa dicumponan nu bisa nyumponan
bihi kana ieu ma naon faraidullahi ta'ala kawajiban ti Allah ta'ala wahwa yuwafiku wahwa sareng ari Allah yuwafiku eta muga maparin taufik Allah ka anjeun hatta tu hasila sehingga hasil anjeun kana eta emak warabiu sareng ari anu kaopatna eta lata jemaah yen ulah ngumpulkeun anjeun minad dunya tina dunya aksaro kana langkung seueur min kipayati sanatin tina kacekapan sataun kama sapertos perkara kana anu bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaidu eta yaidu eta nyiapkeun nabi nyiapkeun nabi zalika kana eta dahareun nyeun we liba dil hujaratihi pikeun sebagian penghuni kamarna nabi wa qala sareng ngadawu Rasul Allahumma ij'alku ta'ali Muhammadin kafatan Allahumma ya Allah ij'al muga ngajantenkeun Gusti ku ta'ali Muhammadin kana kakuatan keluargana Muhammad kafapan kalawan cekap walam yakun jeung teu bukti naon yaidu dalika nyiapkeun eta kut dahareun likulli hujaratihi pikeun pirang-pirang istrina likulli hujarati pikeun pirang-pirang istrina nabi balkana balik tabukti naon yaidu persiapanana ieu man liman kajalma alimanu uninga ieu man annafiqol biha karna sayaktosna dina hatena ieu istri dokfan eta kalemahan wa amaman jeung anapun arijal makanat anu bukti wa amman jeung anapun rijal makanat anu bukti naon sohibatu yakinin anu ngabogaan kayakinan pamakana mangka teu bukti naon yaidu persiapan ieu man laha pikeun pamakana mangka tebukti naon yaidu nyiapkeun man laha pikeun ieu naon atuh dieu teh
Wa makana mangka tebukti ya idu nyiapkeun jalma lapikeun sohibal yakin sohibata yakin aksaro kana anu langkung seueur min kuti yaumin tina kakuatan sadinten au nisbin atawa satengah poe. Ayuhal waladu ini sayaktosna abdi katabtu eta nyeratkeun abdi fi hadzal pasli dina ieu pasal multama sa tika fi hadzal pasli dina ieu pasal multama satika kana pirang-pirang pamenta anjeun tunduh euy wallahu a'lam bishawab.